Ada maksudnya kumaha ya? Atuh iya orang menunggu usaha. Baju cek dia kudu usahanan orang. Loba jeung usaha mah. Asal daek bae. Tanpa modal, cuman modal mental doang. Aya kitunya, usaha tanpa modal. Aya bos bulung korompong, bulung budak. Dan naik. Kudu tukang pulung yang siamat. Alah bos, zaman kuare geus teu zaman. Loba gengsi mah, mantak mal nyatu. Ya cukup mana deh, ini bere uang makan apa ini? Paraksa apa ya kita panggilin ya cuy ya, udah lumayan ya rindu ya. Cu, ngopi cu, ngopi cu, kelar ya deh cu, bahasa ngopi cu, ngopi cu. Hei Om, kadia. Enan bos. Kada. Ning lu jangan yuk. Ayo bah, terus neng. Kumaca kaing dia mah. Alhamdulillah Om, barang ngajual kerompong kamari. Menang jeung ngajual beli barang bekas mah eta. Itu bagus, berarti dari yang kuari mau semua mulung deh nya. Tuh lah, udah ada peningkatan hirup mah. Sekali-kali. Nah, hari itu mah siapa yang jadi anak buah nak? Ngon. Mikiran neng ya. Nah, Modal namen, modal. Kira-kira kumaha yang kemana yang nyiar modalna? minjem ke ade modal mah. Bener ya. Ih, Bener aja ho Ya. eta. Ho. wih, mantap dia tuh jadi bos mah. Kalau sehari gitu mah burungnya, aing kan dulu renya loh. Hah? Esok. Ngadanya. Oke. Mudah-mudahan si Black si John mau ngajaran si Opel deui. Soalnya ya sasaran ditegur ku RT. Ujung digagawekeun di ku RW. Teh. Ai dulu reng ka mana ieu? Tariseun kieu ieu. Kateng. Kumaha bos ya? Heula, dipikir-pikir aku ya. Udah izin soalnya ya. Alah bos, geus beha yuk. Ulah loba ka isin, mantak mal nyatu. Ayo burung. Tapi dia be nama karung nanya. Oke ayo beh, OTW nyar karungna. Nah iya bos, Ah, karung. karung. Ayo sini bayar. John, anu rada rada yuk. Aing mah teu kaulu ah. Isin.
Aju yang kanu rehe nya. Oh. Ari eta mah yang kanu rehe atuh kuburan. Pan lo babatu nisan eta nu burat mah. Bos, aja lah, Mak. Main bohong. Nilai beriringan si Black eta kok jadi pemulung gitu. Dagen ah. Black, John, kenaon dari ya? Oh, dia anu naik kenaon? Wis slow. Weh, ulah ngagas gitu. Oke, lanjutkan mulung nak. Yang mereka nopel lah. Tah. Sudah ngobrol ketok. Weh, tadi makan buat aing. Laju orang ngajual ke mana ya? Ulah mikirin ngajual, Bos. Loba, Bos, barbek mah. Pak, diangkat itu kebenaran. Halo. Hai, kumai dia. Janji bae nak bayar hutang di kamari. Ah, geus sakitu mah kumaha? Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Sajamang, Bos. Sejamang. Mau dia mah kabar naon. Iya mah. Maksud urang eta kan eta, kumaha kabarna gitu. Oh lah, dia mau orang kok terlanjur kaya, gegabah bae dia ngomongna. Wow. Pandai bedong hayang gitu aneh mah. Setik. Wah, dia munafik. Iya, Bos, maksud kedatangan orang ka dieu arti nama orang yang diinjaman modal ya, jeung jual beli barang bekas. Ya capek mulungnya, Bos. Mulung aduh. Daripada itu capek. Bon, eta ngaranna bawa kahayang. Butuh sabaraha gram, Bro? Kumaha Bos bae. Orkes lamun 10 juta. Kumaha cukup henteu? Oke, Bos, oke lain orkes. Cukup, Bos, cukup. Berhubung duitna kuari mah di ATM keneh. Engke kue yang kita dikirimkeun ke anak buah aing anu ngirimkeun ke ka ditu. Ka imah sorangan. Oh, nyata kayak gitu mah Bosnya. Urang pamit we burung ya. Oke. Nu ada di jalanan. Ayo di bensina. Aya, Bos. Aha. Bosnya. Yuk. Assalamualaikum. Salam. Macam mana orang kaya, baju ada ciki. Wari ai, modal geus meunang ieu. Kumaha carana supaya perusahaan aing ieu jeung si Jacu aya kemajuan. Apa kudu diiklankeun kitu ku aingnya? Disebut online teh gitu lah.
cocok eta. Woi, Pel. Woi. Ah, kuari ka beneran om aya dia. Aing geus boga modal kuari mah. Terus Kumaha lamun dia ieu ngiklankeun perusahaan aing. ikan kenal. Disebut online teh ya. Atuh barbek. Bebek. Barbek barang bekas. Eta, ngerti tadi ya? Mulai lah hari gitu Mas ya. Bantu aing nya. Oke, siap. Aing kan dicacuh lah. Oke. Iya peluang. Kebenaran panggil di bejeng budak. Woi, lamun geus menang loba, jual ka bos aing. Saha bos dia? Aya beh, geura beh kumpulkeun ieu kek yang di bejaan deui. Oke. Digawekeun nyacar kebon RW. Enak tuh beh. Action. Bari digawekeun nyacar kebon nya ngeri hamat aing ngomongna dia tambul. Oh, billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar. Bari jeung digawekeun ngajar kebonar. Era action. Action. Jon. Anu rada rehe bae. Jon. Anu rada rehe bae.